Duh, iya sepeda malah rusak. Mak, mak. Cekot kunci lah. Mak, mak. Naon pian, gogorokan we sia teh. Naon? Tukang nyekot kentang Di mana? di jero. Sepeda teh sagale rusak. Ya pian, tang. Ieu mah naon? Ieu mah lain tang, ieu mah kutang. Tatang. Tang mah nu aya cacapitan, nu bisa dikieu-kieukeun. Kapan sia mentana tang heuh tatang. Ieu mah kutang. Ieu mah lain tang. Tah, ieu mah perantia dipakena di dieu tah. Lain jaker peranti dangdan. Kan tatang. Lain. Semen tatang lain. Ieu mah kutang lain tang. Tah, dipakena ge di dieu. Ih, amplop. Amplop, wah lumayan. Duh, ini mau amplop bisa kayaknya. Si emak manggi duit. Naon? Manggi duit teh di amplop. Sabaraha? 300.000 keur meja keur bayareun. Wah, 300.000 mah eleuwihna atuh. Ya, sama 20.000 we. Nya oge henteu duit saha. Ya, duit 200. Ayan 20.000 ge. Oh bener sih pian 300.000 buka leuwih atuh 200.000 mah. Coba uang buka. Buset, cuma 20.000. Malah simet sih, Mak. Emang ayaan gitu, wayah kieu emang ayaan simet na areuh oge. Di dieu mah ya. Yaan. Hayu, Sama tah, Mak. Loba. Sudah tewakan si ayo Aradlang. geuning coba. Aduh. Terus, beunang pian. Pian, asup dia buru-buru sehebar. Yang guys lah, sakige loba lumayan. Dinaunkeun coba. Parabkeun we ka hayam. Mau digoreng. Moal tebeuki. Geus hayu lah urang balik. Yuk. Apa? Naon? Ieu mah awi, bala teh jaker naon? Beureun kandang beureun salaki. Mana yang penting mau hayamnya, hayam nini-nini. Henteu. Oh, sia teu ngaku wae. Geuning hayam nini-nini eueuh. Teu nyaho. Lupa meureun. Marpu Urang kan kamari teh rek ulin. Tah. Terus teh neuleuh hayam. Kerbupak dikocok katirisan. Beneran bapak kemirunan. Rupian ditunda deket pamirunan. Bisa siduru. Salahna hayam. Bapak can balikin wae, betang balikan rumah. Dan datang ke wae ya orang kita bapak. Tah bapak kebeneran sama bapak balik. Pak bisa melihat rumah. Barang, ayo ke sini. Gas. Gas, Pak. Gas. Gas. Pak. Gas. Anjay.
kopi. Sinario pangidupkeun kopi. Batu lagi tadi hayang ngopi teh hoream gitu sarangan mah. Ini mulai ya. Tapi nara. Kebenaran yang kopi teh. Tadi hayang ngopi, hoream mangkat. Tadi ulin ke mana? Ngesep. Musuh wae tuh. Pegawaian teh. Menang teh maksud teh. Menang. Lauk naon? Lauk teh Mana laukna? diberekin ke ucing. Beresin ke ucing. Saya beresin ke ucing. Goreng menang mah. Pakai daun sangu dahar. Coba maksudna. Pak, itu baju guys buat goreng oge, ikut pakai wae. Nah, iya. Hmm? Iya pembaju itu pamer bos. Bapak itu keur ieu. Jaga naon gitu teh. Jaga pasar. Biar baju ieu. Jadi teh baju kenang-kenangan goreng gitu. Lain masalah ku hargana ya, kenang-kenangan mahal itu. Bapak sih jaga, bere baju ieu. Ku bos. Bos naon gitu teh. Pokona bos eta we lah. Pak, ngomong bukan duit Pak. Sama duit ke duit. Goceng mah goceng. Nah, untuk bola ya. Dah. Ucang goceng, ucang goceng. Sama udud. Kopi bukan. Goceng, ada lu goceng. Ya, 10.000. Nah. Goceng kan 5.000, kurang ke bapak yang diberi 10.000. Kurang bapak yang jangan goceng. Kalau nggak kue mah ya cocok. Teh segala rusak. Ya pian, Naon ieu? cenak hutang. Tang, ieu mah naon ieu mah kutang. Tang teh nu kumaha? Anu kos kita. Di mana? Di jero ieu mah naon? Teu nyaho aing mah. Tah. Ieu mah perantia dipakena di dieu tah. Lain jaker peranti dangdan. Kan eta tang. Lain Lain tatang lain. ieu mah kutang lain tang tah. Dipakena ge di dieu. Amplop. Ya, saya mah 20.000 we. Oh benar sih pian di luar atas saya buat galau ya tuh 100.000 mah. Coba uang buka. Buset, timung 20.000.